Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Murid-murid kelas 3 kumaha daramang. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina kawilujengan. Amin. Kumaha masih sumanget? Tepang deui sareng Ibu Abila dina pelajaran bahasa Sunda. Dinten ieu urang diajar bahasa Sunda atos nicak kanu minggu ka-7. Dina minggu ka-7 urang bakal ngalajengkeun materi kanu pangajaran 3. Dinu pangajaran 3 submaterina nyaeta mikawanoh usum-usum atanapi mengetahui musim anu aya di Indonesia. Dumasar kanu mikawanoh usum-usum ieu aya hiji caritana. Pek ku hidep dibaca, dibuka bukuna, dibaca dina jero hate, kalayan diregepkeun. Ibu atos ngarangkum bacaan anu aya dina buku sapertos ieu. Diregepkeunnya judulna 2 usum. Dunya teh kabagi jadi 2 bagean, nyaeta laut jeung darat. Kitu deui usum, aya usum halodo jeung usum ngijih, atanapi usum hujan. Usum hujan biasana aya dina bulan September dugi ka Maret. Upami usum halodo aya dina bulan Maret, Juni dugi ka September. Dina usum halodo langka aya hujan. Usum halodo nyaeta rejeki kanggo para nalayan. Sedangkan usum hujan nyaeta usum rejekina kanggo patani. Dina usum hujan sok diarep-arep ku patani. Kusabab dina usum hujan disebut usum tatanen. Dumasar kanu carita tadi aya pertarosan anu urang sasarengan bahas. Ya, ngajawab mananya dumasar kanu carita 2 usum tadi. Anu kahiji di alam dunia aya 2 bagean, nyaeta bagean naon wae? Leres, darat sareng laut. Nu kadua upami usum aya sabaraha? Aya 2, nyaeta usum naon wae? Usum halodo sareng usum hujan. Usum hujan disebat oge usum ngijih. Anu katilu upami sasi September dugi ka Maret nyaeta usum ngijih atanapi hujan. Sedangkan gunung, pasir, tegal eta teh disebut bagian naon? Laut atanapi daratan? Daratan, leres. Anu kalima kunaon usum hujan teh para patani sok atoh? Kusabab usum hujan matak nyuburkeun tatanen. Anu terakhir, naon manfaat 2 usum teh? Nyaeta rejeki kanggo nalayan sareng kanggo para patani. Atos tadi nitenan sareng nyeratkeun anu aya patalina sareng carita 2 usum. Pek ayeuna ku hidep buka bukuna digawe kawas conto salin dina buku pancen. Conto anu kahiji usum katiga disebut oge usum halodo. Pek anu garis panjang dihandap ieu ku hidep latihan ngadamel kalimahna nganggo kecap usum halodo. Biasa sadayana contohnya usum halodo. Usum halodo mangrupakeun rejeki kanggo para nalayan.
contohna sepertos gitu. Mangga saterasna dugi ka nomor 5 ku hidap dikerjakeun. Materi salajengna mikaweruh tanda titik jeung tanda tanya. Tah, tanda titik biasana dianggo kanggo tanda mengakhiri hiji kalimah. Ya. Anu kadua, tanda titik dianggo biasana kanggo nyingkat nami hiji jalmi atanapi nyingkat nami gelar ya. Nah, ayeuna dinu buku hidup mangga dipasihan tanda titikna anu dinu kotak. Kinten-kinten aya di palih mana titikna, mangga ku hidup diseratkeun. Kitu oge kanggo tanda tanya. Mangga pigawe kawas contoh salin dina buku pancen hidup. Tah, tos aya kotak anu kedah dieusian, tah berarti upami hiji kalimat diakhiri ku tanda tanya, kalimat eta teh disebat kalimat tanya. Tos biasanya sadayana mangga diseratkeun tanda tanya. Nah, murid-murid mong dugi dieu wae materi dinten ieu, mudah-mudahan sadayana atos nyartot. Tepang deui sareng Ibu minggu payun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.